Selamat datang di Klinik Humor, satu-satunya klinik yang dapat menuntaskan segala masalah. Oh iya, jangan lupa klik subscribe, karena dengan hanya mengklik subscribe, hidup Anda akan senantiasa bahagia sepanjang masa. Yuk ya, yuk. Assalamualaikum. Salam. Dia. Wah, hebat. Nah, Mang. Iya. Memang kerek presentasi. Persentase. Presentase. Apa presentasi? Kata bener. Presentasi. Bener. Nah, Nah, memang presentasi teh nah. enak ke namanya mencari perkembangan baru tanaman perkawinan silang. Oh, atau tanaman perkembangan. Perkembangan. Iya, kan kembangannya. Jadi ayo tunggu saya mah kan tomat aja cengkeh masa rumput. Itu mah aneh. Nah, kamari memang alhamdulillah menang nyobaan ngawin ke tengah kelapa aja sampel. Terus Hah? jadi kumaha? Jadi urap sampel. Tah eta mah anu biasa cik anu leuwih biasa. Aya di Soal Sunda. biasa urang mah. Aya, ya. Jadi ai tanaman mah geus biasa. Kamari emang teh nyobaan ngawinkeun entok jeung ucing. Jadi emang eta mah beda. Teh beda atuh. Heeh. Hewan darat jeung hewan darat dan laut. Amfibi. Heeh, entok teh termasuk amfibi tah darat jeung laut. Di darat bisa, di laut bisa. Lagi kawinkeun ke mamang mah. Jadi naon mah? Nya eta kamari gagal. Aha. Lantaran induk enak entok geus satuju. Karena beda itu bagus mualaf gitu. Henteu ucing mah emang moal tapi saya boga gawe. Oh, Jadi induk karena- entok geus satuju. bener. Tetapi alhamdulillah kamari nyobaan deui Heeh. dikukur jeung anjing. Terus jadi kumaha? Eta sorana alus. Kumaha soalnya? Dikukur, gok. Wah, ada. Dikukur, gok. Eta Tadi gok dikukur. dibalikeun ya. Eta tuh Eta. Tanya pandi jeung dikukur jeung ucing kan sorana geuleuh. kumaha? Ti ucing. Lain sora atuh eta mah. Lain sora. Tapi sarua katang ti kukur jeung teu ucing. Naon jeung ucing? Jadi teu ucing. Entok ge sarua eru sebenarnya. Naon? Eru pak.